Ari kewajiban kolot nyaeta ngadidik budak, ngatik ngadidik sangkan budak aya dina jalur anu dipikarido ku Gusti. Eta kewajiban kolot nganasehatan, mapagahan, ngajalurkeun, ngarahkeun ka jalan anu dipikarido ku Gusti. Atuh eta giliran budak ngagugu jeung teu ngaguguna kahade, ulah hayang digugu, ulah hayang diturut kudu jadi budak. Da kewajiban urang mangan seugur mapagahan jeung nasehatan, sedengkeun ari eta ngagugu jeung nurutna mah eta mah geus lain di aya dina kuasa urang, tapi aya dina kawasa Pangeran anu ngalungsurkeun hidayah sareng taufikna, anu ngabulak-balik hate tiap jalma. Urang mah cukup we diniatan ibadah ngajalankeun parentah Gusti, kitunya salaku kolot nganasehatan jeung ngarahkeun mapagahan kana jalan anu dipikarido ku mantena. Keun masalah ngagugu jeung teu ngaguguna mah pasrahkeun ka Gusti anu Maha Suci. Lamun urang saraku kolot ari mapagahan teh geuningnya umumna mah sok hayang digugu, sok hayang diturut, sok hayang didangu kitu tah. Da urang teh kolot teh ngarasa urang teh luhur tibatan budak, padahal mah teu kitu. Teu kitu tah, lamun urang hayang digugu, hayang diturut, hayang didangu kudu jadi budak. Dina mangsana si eta budak bandel teu ngagugu, teu nurut kanu jadi kolot, jadina kumaha kesel ka urang, jengkel ka urang. Tah eta anu di ieukeun teh, nu dipaurkeun teh timbul rasa kesel dina ngadidik nu jadi budak, sedengkeun ari ibadah mah kan teu meunang kesel. Mata kitu sakali deui keun we urang masalaku kolot ngadidik tur nganasehatan, masalah ngagugu jeung teu ngaguguna pasrahkeun ka Gusti nu Maha Suci. Salam sehat baraya sadaya. Assalamualaikum.